Aman juga nama di dia ya. Aduh, aing karek sapoe geus kuat betul. Aduh. Ah, dia juga namanya. Aduh, jadi banget ya. Aduh, sangsara ya Adi. Hayang modal ge kuat kalade. Lega oge tapi coba leuleus puasa mimitian teh. Nah, biasa. Mantap. Aduh. Sae. Puasa mimitian siang geus godin. Nah, Sing ideng sia teh pan geus kedot kehead. Godin urang mah neangan manuk. Ari eta nan pan kaek. Tuh manuk tuh. Ku aing ge kaciri. Manuk aing tuh. Ngajak dog. Ngala manuk lah. Ngala manuk kehead sia gitu. Sia teh geus gede goblok, kudu nyotoan yang baik dong. Geus gede karek mimitian puasa ieu teh. Wararadu pisan mimitian puasa geus godin. Beleguk. Seger nah aing nginum. Alah teuing. Kenapa kumaha aing nginum? Kagok lah. Kok lapar? Anjing lecek aing itu kumaha kana dihakan. Goblok. Aduh alusnya ka aing nyaram ari angna kalaka dilebok eta keur duit sakikituna teh aing. Keceplosan deh. Keceplosan. Naon eta cenah sia mah keur ngintip manuk ya. Kagok bungana eta penang kalaki kitu. Tuh di aing mah. Lapat deh. Apa? Jangan kageng. Aing teh sahur penting ku teteh pokok jadi gudangku. Sarua aduh jajal Pak. Bengkok si Marisol. Bengkok si Marisol. Puasa pertama aing teh ulah ku nama ieu teh tapi teu kuat da lapar. Aing teh sahur pamajikan aing teh teu ngagudageun ongkoh. Si Marisol iyalah. Bulan kemana Segar. Aduh, saya puasa pertama si kunyuk ke barang lebok. Kok aing sia dicerekan sia. Oh, dasar benih-benih jin iblis. Saya kelakuan teh. Kaceplosan, Mang. Kaceplosan naon ulah sok loba babeletekan, Mang. Cing atuh sakalian karekeun puasa-puasa teh mah urang teh sing kudu jadi contoh nu jadi kolot ke anak-anak urang. Karek genan sapoe. Naon eta? Lain. Naon eta? Keresek, Mang. Keresek. Sae. Naonan ieu? Jeung budak Mang aja meuli jeung engke. Panya jeung budak dibawa ka dieu, terus naon eta? Spertus. Spertus ya. Anda itu harus memberi contoh yang baik dong sama anak-anak kita itu. Maaf, budak teh sahur tadi, Mang. Sahur bukan jadi alasan gak sahur itu. Kita itu harus taat. Pantes kuat atuh dah. Itu mah nafsu Anda yang gak kuat. Padahal kalau kita misalkan dikuat-kuatkan, insya Allah. Ya, kalau genan ngajabah dikuatkan awak kurang teh. Ya maaf dong. Lah gitulah. Kita harus menghargai orang yang puasa dong. Erek isuk main puasa. Dapal naon imah geus disita we. Balik ka ditu. Ulah disita Pak. Jeung engke tuh Mang ulah disita. Hendarang ke magrib utuh wayak ieu karek jam sabaraha tuh. Kadiekeun. Kadiekeun kumaha? Balik. Balik. Eta hiji tuh. Balik. Engke lamun ieu dibawa deui pasti didahar. Balik.
Ku aing dibijakeun ka pamajikan sia. Cuman geuningan. Diteoh ku aing si Perguso. Nyawa aing ge lapar anjing. Aing ge teu saur goblok. Aduh, tadi nama aing kita naik ka warung gitu. Nah, tapi aya si kutu berat manten. Lumayan mah gua aing dicokot tarotina. Mari sal kunyuk roti aing di sisita. Ku aing cokot dewe gitu. Cokot dewe ku aing lah nya. Sae. Kain trama segala rupa disebutan. Anda harus mencontoh yang baik. Buktina ya, nah dilalebok ya. Kain tadi segala rupa, trama segala rupa. Aing teu saur mang, sarua beuteung ge ngarebek. Sae kain tadi ceramah memetaan segala rupa. Roti aing disita. Uji awang itu. Baik. Kita kan CS dong. Langsung dua abe seubeuh. Aing ngabuburit lah, kerasa ya euy. Kunyuk, sia eta kiwari memanuk ieu. Aing godinnya. Moal jengke. Ah, waduk ieu. Moal aslina. Cok ngaku sia et godinnya. Ngerakeun sakitu geus kedot teu puasa. Lain jengke ieu mah cieu aslina. Alah, waduk. Dua ieu. Dua. Geus ieu di main. Kieu bang. Yuk.